Nah, bener tanya Rizal. hantu tuh kayak hantu iya mah pakai batu iya mah. Kebal. Nah sore sih jadi beda Sal. Iya ding, salah semua aing. Salah sama. Buru ya. Balik. Kebal kayak. Sabaraha ada aing eueuh duitna. Geus siapa kana sabaraha? Tah sakikieun aja. 200 Sal. Geus bae. Ya, tah 200 ya. Heeh. Jing tes ku sia abarkeun jeung saha wae sia mau terak di teungeul kan. Kebal pokona mah. Karasa. Rasa tuh. Heeh. Mun di teungeul mah karasa mah ding. Jing tes kali itu tuh. Aing balik kelanya. Bener ya. Benar nyeri. Bener ding asli eta mah. Tadi ga aing ditugas digebugan ku opatannya. Teu karasaeun ka cenah aneh. Kuat aing. Jing. Maunya. Heuh. Anjing. Kebal cenah. Kudu rada dites lah ieu mah euy. Bener hantu. Sah. Nasi kumaha kayak kakak dijual ke si Oding. Nasi kemalamu si Oding di negeri ancal mah kalah pejak dari si Oding nak. Padahal teuing si odingnya kayak penting mah menang duit. Cing aing ngapain di teungeul sugan aing kalaunan. Sama pura-pura we tadi teh atuh mah. Udah ditenggel gitu. Hah? Ah, panameh kabubuktian geus siap tah. Cepet ewang lumayan jajan. Mana tuh duit tadi kan? Geus siap. Anjing aya wadoyong. Kudu rada dites lah ieu. Bang. Kenaon, Bang? Aing keur kieu wae tuh tetas nyanyian balong, sia ka mana? Aing ngahaja ka dieu da di ditu batur. Si Faisal ka marana tadi aya panjing si burik. Teuing da ka ditukeun tuh. Teuing ka mana? Aing ngelak lauk di tah ieu ame kadu kacebor ti dieu demam baju halodo. Waras ieu ku aing dojayan, Bang. Yo jayan teu kira-kira kayak pan eta teh plastik bisi bocor. Atuh ieu ek ilmu modal lainnya. Sia sugan edan yang tonjok ku aing. Pan aing teu kuat pisan, Bang. Hayang modal. Kalandeuh kan itu tuh kayak ka Cileungsir tuh atau ka balong nah modal di dieu teh kiraan sia. Aing ieu naon, Bang? Balong aing melak ieu jeung nyebor. Geus wae aing modal di dieu. Ari sia yang ditonjok ku aing. Merukankeun aing moal nonjok balik itu. Ai sia wani kitu ka aing. Nah atuh wani kunaon dasar sarua ngalobok kejo. Soket